Tasa terusna ya tinggal ini. Wala yakulul mudohi syai'an. Wala yakulu sareng teu meunang ngadahar al mudohi saha jalma anu kurban. Syai'an kana perkara kana naon-naon minal udhiyatil manzurati tina kurban anu dinazarkeun. Bal balik tah yajibu wajib alaihi atas si mudohi atas soduku naon gawe nyodakoh ke naon gawe sodakoh bijami ilahmiha kalawan sakabe dagingna ia udhiyah. Falau akhoroha maka lamun ngakhirkeun si mudohi kana udhiyah, kana udhiyatil mangzurah maksudnya. Falau akhoroha maka lamun ngakhirkeun si mudohi kana udhiyatil mangzurah. Tos kitu teh fatalifat maka rusak ya udhiyatil mangzurah. Lazimahu maka wajib kana si mudohi domanuhu naon katempuhanana ia mangzur. Saterusna wala yakulul mudohi syai'an minal udhiyatil mangzurah. Teu meunang kajal manu kurban bari kurban dinazarkeun. Ngadahar kana naon-naon kana dagingna atau kana naonna bae tina hewan kurban anu dinazarkeun ku manehanana. Baik nazarna mah nazar hakiki atawa nazar hukmi. Itu meunang. Kana saha? Kana jalma nu nazar teh. Contoh misalkeun ceuk Mang Jaed bulan Sawal ngomong. Lamun motor kula sampai payu sekian, maka nazar kula dina bulan haji rek mencit hewan kurban. Nah, berarti kita jadi nazar. Nazar anu eta disebutna nazar hakiki. Taya kana Mang Jaid eta ge teu meunang ngadahar kana naon ngaranna? Daging atau naon bae nu aya dina hewan kurban eta. Nya. Setelah ya kecuali misalkan ati napikeun ngalap tabaruk jadi masalah ya samanya aya kaul anu ngabeunangkeun ngan nu bagusna mah ulah nya